Jangan bimbing siluman penghuni mustaqim. Jagoan kehancuran Radeung tolong Radeung. Rasakan hulu balang iblis ya. Ulah hilap subscribe, like, sareng komen apa miarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda dimana bayi ayana para mancowar salam dunya anu mika memetkan dongeng Sunda. Wilujeng siang wilujeng patepang dangu desarang aki di acara dongeng Sunda tika naga tepas Sunda YouTube. Kumah daramang sadayana, alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana aya dina panangtayungan Allah taala dipaparinan kasehatan, boh lahirna boh batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Pamiarsa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca dongeng Sanjaya anu katunda dina lalakon Tapak Siluman. Urang ngeureuyeuh ka bagian anu ka-14. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nembean manco anu nembean ngadengkeun mangga nya ulah asa di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Hatur nuhun. Mugi-mugi sadayana aya dina kawaluyan. Pamirsa supados teu nyangkulong kana waktu surang amparkeun deui we nya samaka buitanana parah samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Panon leutik si aki neuteup seukeut ka Sanjaya galunggung. Awakna masih katempo keker sanajan nangtungna katempo salese. Sanggeus sakedap panitenan Sanjaya si aki nyerengeh seuri. Rupanya anjeun teh lanceukna budak wangkelang eca budak ngora. Ceuk si aki bari nunjuk menik ku tongkat hideungna. Hanya anggap baik itu ki, kolon Sanjaya bari seri leutik. Rupanya anjeun hayang milu campur kana urusan kula ieu budak ngora, ceuk si aki deui. Kuring teu rido menik tiwas di leungeun anjeun ki. Manehna masih leutik sarta teu mampu ngalawan aki, walon Sanjaya deui bari tetep sopan. Adenge kitu menik baeud pok nyarita. Cek sahawing teu mampu ngalawan manehna. Karena hiji aki-aki model kitu 100 model manehna ge wing moal lumpat najan salengkah ge. Kunaon moal lumpat? Sabab wing pasti langsung kapiuhan, temal menik bari jebi.
Si Aki ngahe seuri kitu oge Sanjaya, tapi sewaktu si Aki eureun seurina Sanjaya oge milu eureun tuluy neuteup deui ka si Aki. Hari Aki teh saha nu saleresna? Tanya Sanjaya tetep sopan. Rupanya anjeun jamaah anyar di dunia pasilatan. Tapi kaca apa kana ciri-ciri kaula? Cek si Aki rada adigung ketempona. Cengetkeun sujang, lamun engke anjeun ngajenge ngaran Dewa Semprong disebut-sebut ku tokoh dunia pasilatan, eta teh gelar kaula anu geus kasohor ka sakuliah jagat. Pantesan beungeurna Dewa Semprong, gerendeng meniku kulutus. Dewa Semprong langsung nembalan. Uncung kula cengadenge kana kukulutus anjeun budak begog. Yang mun segajenge bakal diwawalancaneuh kuburan ta sungut anjeun teh. Sabar Ki, sabarnya. Cek Sanjaya coba nenangkeun Dewa Semprong. Nyilicinya gerakan anjeun sawaktu mawa lumpat budak bedegong. Anjeun katepo nyami banja ilmu anu pas-pasan. Saha ngaran anjeun teh budak ngora. Nu nembalan kalah ka menik. Ngaku mah jamah heubeul di dunia pasilatan, tapi teu apa ciri-cirina jawara pedang dewa. Si Aki katempo reuas bari panonan nitenan Sanjaya. Ti luhur satungtung buuk tapi kahandap kana sukuna. Oh, jadi anjeun anu kaceluk jawara pedang dewa teh. Anjeun muridnya Soratan Parupanya. Nah, Ki Dewa Semprong teh wawuh kitu ka guru kuring. Ciraka, Dewa Semprong ngagerendeng paromana kalah ngariuk alum. Meniku kulutus gigireun Sanjaya. Ditanya kenal henteu ka Soratan Parupa, kalah kan nyebut silaka. Dasar dewa pikun hese diajak caritana. Ucapan menik teu dipalire ku Dewa Semprong, oge Sanjaya sababarita Sanjaya langsung tumanya deui ka Dewa Semprong. Aki kunaon Aki anu geus sakolot ieu hayang nanda sabudak saleutik menik. Kaula butuh uceukna walon Dewa Semprong. Sanjaya kerung gitu oge menik teuteupanna sarua seukeut neuteub ka Dewa Semprong. Naon maksud Aki teh? Tanya Sanjaya penasaran. Turung bere nyaho oge guru anjeun Soratan Parupa. Sangkan manehna oge ngadahar uteuk budak umuran 10 tahun kahandap asal ulah orok. Walon Dewa Semprong. Kunaon bet kitu Ki? Tanya Sanjaya deui bari leuwih ngadeukeut. Sawab getih manusia anu kacampuran ku uteuk budak umuran 10 tahun kahandap bakal bisa nolak kana kakuatan ilmu bajang rampak. Getih manusia anu teu kacampuran ku uteuk budak leutik bakal bisa atawa babari kaserang ku ilmu bajang rampak. Ilmu eta saya tandingannya kacawa ku cara anu disebutkeun ku Kulabio. Aneh pisan ilmu eta. Saha nu ngapimilik ilmu bajang rampak teh Aki? Nu bogana teh tayalian si Tapak Siluman. Tapak Siluman gerendeng Sanjaya. Nah Tapak Siluman eta sarua jeung siluman 7 nyawa Ki. Lain atuh. Siluman 7 nyawa ge bakal jadi korbana lamun seug adu hareupan jeung Tapak Siluman.
Sanjaya ngahulang sakedapan rupa siluman 7 nyawa sehari tanggal langkang. Lamun siluman 7 nyawa baik disebutkan bakal jadi korban tapak siluman, lamun maranehna adu hareupan, hartina ilmu tapak siluman leuwih luhur tibatan ilmu anu dipimilih kudur malah sanca alias siluman 7 nyawa. Jawara pedang dewa, cek Dewa Semprong deui. Jawi pikeun nyarametkeun jiwa kaula tina kaganasana ilmu wajang rampak. Kaula kapaksa kudunan dasa budak begog eta. Kula miharep anjeun gancang ninggah sarta ulah ngararangan paniacan kaula. Sanjaya langsung gogodeg. Kuring teu ngidinan saha bae oge ngarampas uteuk ieu budak. Cek Sanjaya bari langsung ngageser ngahalangan menik. Sakali deui kula ngingetkeun. Ulah ngahalangan niat kaula. Anjeun bisa ciwas lamun ngalawan kula, jawara pedang dewa. Leuwih haji ge anjeun gancang neangan budak digandapeun 10 tahun. Tuluy dahar uteukna. Sangkan anjeun ge kuat tina serangan ilmu bajang rampak. Ayeuna teh si tapak siluman keur jadi raja pati. Manehna hayang ngarubuhkeun sakabeh tokoh-tokoh dunya pasilatan. Manehna hayang jadi jalma anu kawasa pangkuatna di dunya pasilatan. Naon bae ge alasanna ki, kuring bakal tetap jadi tameng pikeun ieu budak, walon Sanjaya. Oh, lamun kitu. Ulah nyalahkeun kula lamun anjeun cilaka di leungeun kula, jawara pedang dewa. Wush! Dewa Semprong ngadadak ngagentakeun leungeunna bari dampal leungeunna meber. Leungeun Dewa Semprong rubah jadi beureum herang kawas beling. Sinar anu kaluar tina dampal leungeun Dewa Semprong oge beureum herang kawas Semprong lampu teplok. Datangna sinar beureum gancang kacida Sanjaya teu sempet nyingkah sarta teu sempet ngawatak aji sayuri cahaya. Sanjaya ukur sempat muterkeun leungeunna di hareup ngabangun jurus tameng angin nadah ombak. Hiuk wut wer duar prang. Sinar beureum pecah sumebar ka mamana nimbulkeun sora kawas beling anu peupeus. Sanjaya jeung menik meceleng ka tukang, tuluy ting gedebut lalabuh papisah. Sanjaya jeung menik ragrag dina rurungkunan 15 tumbak ti urut tempat nangtungna. Menik, di mana anjeun? Sanjaya gura-gero bari rumpa-rampa leungeunna, beungeutna jadi regeng sabab panonna teu bisa nempona naon. Muka tempo ukur hideung anu ngagebleg poek. Menik, di mana anjeun menik? Sanjaya gegeroan deui. Kang, uing teu bisa nempona naon. Kadenge sora menik dibelah kencaeun Sanjaya. Duh cilaka. Sinar beureum eta nyieun aing jeung menik jadi lolong. Aing kudu nyalamatkeun menik samemeh Dewa Semprong ngadahar uteukna. Gerantos Sanjaya dina jero hatena. Was ngagunakeun naluriahna Sanjaya nyamber menik sakali samber ge menik geus aya dina tangkeupanana. Saterusna Sanjaya ngableslat lir kilat ninggalkeun eta patempatan pikeun nyalametkeun menik. Jeleg Dewa Semprong datang ka rurungkunan. Kamana maranehna teh? Pasti geus maburnya. Duh, aing leungiteun capak yeuh. Aing ge ngagunakeun indra kagenep pikeun maluruh eta budak. Bari nyekeutkeun kakuatan batina Dewa Semprong ngablesat pikeun ngudag Sanjaya jeung menik. Pamirsa sadayana ieu dongeng teh dialpukan ku Aprilia Siti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi teu Sunda anu remen atanapi tos biasa ngalanggan gulah galuh di Shopee atanapi di Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Atanapi link nu aya dina deskripsi kantun klik bae salah sawiosna.
Saparantos diklik engke bakal lebat kana aplikasi Shopee atau napi Lazada. Mangga pamiarsa bebas tos lebat kadinya mah. Bade gulah galeuh naon bae oge. Sakahoyong saperjogina pamiarsa. Teu diwajibkeun ngagaleuh barang anu dipajang nya. Eta mah teu langkung bade digaleuh atau napi henteu nama. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngarojo ode anu tos balanja anu ngalangkungan produk di Dongeng Aki. Hatur nuhun kubalanjana pamiarsa ngalangkungan produk nu dipajang di Dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan. Urang keur yeuh dongengna prung Sanjaya teu nyaho ka mana arah lumpat manehna. Manehna ukur hayang ngajauh ti Dewa Semprong pikeun nyalametkeun menik. Sanggeusna dirasa cukup jauh ti Dewa Semprong, Sanjaya ngeureunkeun lumpatna tuluy ngecageun menik tina aisanana. Urang teh di mana ieu teh, Kang? Tanya menik bari culang cileung sanajan teu nempona naon ge. Nya teuing atuh pan akang ge sarua lolong. Gancang ubaran atuh Kang, pan akang teh kawentar tabib sakti teh ya mibana pusaka anu bisa ngubaran sagala rupa kasakit. Ceuk menik deui. Sanjaya teu ngawalon manehna gancang odok endong ajaib ringgit kancana. Sret. Kujang oray emas suruh ngempur geus aya dina ceklan Sanjaya, tapi teu matak serap kana panon Sanjaya jeung menik. Wing heula atuh nu diubaran Kang. Cicing heula akang kudu bisa nempoti heula bisi Dewa Semprongna datang ka dieu. Sanjaya langsung bae nempelkeun kujang emas kana sapasang panonna. Karasa aya hawa haneut anu sumarambah kana sapasang panonna. Sanjaya ngiceup-ngiceup panonna tuluy neuteub ka hareup, tapi tetempoana teu pulih. Nu katempo ukur hideung we anu ngageblek-geblek di hareupeunana. Butuh waktu meureun nya, geureunteu Sanjaya. Menik, cicingnya panon anjeun rek diubaran, ceuk Sanjaya ka menik. Tidak tadi kita wing mah, teu lompatan atuh Kang da puguh teu bisa nempo. Maksud teh ulah gerak, Sanjaya ngarampa beungeut menik tuluy nyasar panonna kujang emas dideukeutkeun kana panonna menik. Kumaha rasana menik? Haneut-haneut kuku Kang. Sanjaya ukur sakeudeung nempelkeunana tuluy ngajauhkeun kujang emas tina panon menik. Menik kekereuceuman tuluy molotot tapi tetempoanana henteu rubah. Masih bae ukur hideung anu katempo ku menik. Kumaha menik? Aya parubahan teu? Gatot koco Kang. Naon gatot koco teh? Nya panon molotot teu bisa nempo. Jadi teu cager panon anjeun teh menik? Panon wing mah teu kunaon tapi tetempoana anu ngageblek hideung Kang. Nya maksudnya tetempoan anjeun bae ngeras deui teu. Geus camal meureun kujang lagi Kang. Hesh, samarangan ngomong teh. Pamuhalan atuh. Ya bisa bae atuh Kang lamun akangna ngalanggar pantangan. Pantangan naon? Nya bisa bae akang remen teh ngumbar cinta ka para wanoja atawa akang poho teu dipuasaan atawa akang pohon teu ngamandian eta pusaka. Hasana eueuh pantangan naon da pikeun kujang oray emas mah. Buktina eta geuning kasiatna jadi camal. Urang duaan teu cager diubaran ku eta kujang. Sanjaya ngahulang dina hatena ngabati. Aing ngalakukeun kasalahan naon nya? Asana teu ngalakukeun naon da? Dasar bae meureun can waktuna aing jeung menik cager. Sanjaya tuluy ngasupkeun deui kujang oray emas ka jero endong ajaib ringgit kancana. Cila ka menik urang teh lolong bebarengan. Ngimpi naon nya wing keur peuting menik teu ceurik.
Ngaranapan kayan kawas kitu teh, manehna memang budak yatim piatu anu sabar jeung kuat batina. Kunaon atuh anjeun tepi ka panggih jeung Dewa Semprong menik? Tanya Sanjaya. Uing mah teu boga maksud nepunganana, uing mah keur neangan Aceh Kajora. Manehna ini geus sabaraha poe henteu mulang ka imah. Lanceuk uing Dewi Jempling teh hariwangeun, tuluy kami teh mencar neangan Kajora. Sabab harita Kajora keur peupeus satena teh. Geuraheut kulantaran ditinggalkeun ku kabogohna. Saha kabogohna Kajora teh? Wicaksara, saurang jajaka kasep kawas akang. Manehna mah katurunan ningrat. Cek Sanjaya bari ungut-ungutan tapi tekan tempoeun ku menik mah unggut-unggutanna Sanjaya teh. Sawaktu uing keur neangan Aceh Kajora, uing dihadang ku aki-aki ompong si Dewa Semprong eta Kang. Bari jeung sopan manehna teh menta uing masrakeun utek uing pikeun didahar ku manehna. Nyatang tu bae atuh uing teh nolak, uing gancang ngalindungan tuur. Har, nah bat ngalindungan tuur. Sabab Aceh Kajora nyebutkeun lamun utek uing cenah ayana dina tuur. Jadi sawaktu ngadenge Dewa Semprong rek dahar utek uing gancang ngalindungan tuur uing. Tapi akhirna namanya uing teh lumpat nyelamatkeun diri bari terus diudak-udak ku eta aki-aki ompong. Tah, saterusna mah panggih jeung akang sata lolong we babarengan kieu ye. Wesh, angin niup tarik sata eureun di hareupeun Sanjaya jeung menik. Pirasat Sanjaya nyebutkeun lamun aya jalma anu datang nepungan maranehna. Sanjaya gancang sayaga narik leungeun menik tuluy dikatukangkeun. Aya datang nyampeurkeun urang menik, saha manehna? Cek Sanjaya ka menik. Aduh teuing Kang, pan uing oge keur lolong kawas akang. Walun menik, nya nya akang poho urang teh lolong bebarengan. Sanjaya nyeukeutkeun pangambeuna, pangdengena sarta pirasatna. Sirahna deng deka kenca, deng deka katuhu, pikeun ngadenge sora lengkah jalma nu datang. Elmu lacak jantung oge digunakeun. Lamun ngadenge tina ketegan jantungna kadenge laun. Sigana jalma nu datang ka hareupeun aing teh saurang awewe. Cek Sanjaya dina hatena. Bau seungit anu kahambeu oge bau minyak seungit awewe. Teu salah deui. Jalma anu nangtung hareupeun aing teh pasti awewe. Awewe geulis sigana mah. Geus kitu mah Sanjaya teh tuluy nyarita. Saha sabenerna anjeun Nyai Geulis? Sebutkeun ngaran anjeun lamun anjeun boga niat maksud anu hade. Ngarak ngayeunya. Aya yang ngahep nyemut Nyai Geulis ngaula. Cek jalma nu nangtung hareupeun Sanjaya. Atuh Sanjaya ngagebeg sora nu kadenge ku manehna sora saurang nini nu umurna sigana leuwih ti 70 atawa 80 tahun. Sanjaya era ngadenge menik ngagikik seuri di satu kangeunana. Nah teu meunang kuring nyebut anjeun Nyai. Cek Sanjaya nutupan rasa erana akibat salah neguh. Nya terserah kahayang anjeun jajaka kasep. Tapi anjeun kudu apa dina? Kalolongan anjeun eta lamun kaula teh Nyai Sarampang Wilis, umur kaula geus 80 tahun leuwih. Geus pareo jeung karijut, tapi ya mungkin masih katempo geulis kawas saurang wanoja. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum ngalebat datang ka tengah-tengah nu keur ngarobrol. Kolebat, celeg. Nu datang teh si horeng mah saurang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Deh,
Kabeneran keur lobaan ya aya tiluannya da aya si Nini ya karesep Nini mah pasti ieu tah anu amis raos kareueut bae jeung empuk pulen Nini ya awug sogra rawasan sapincuk dua pincuk wae mah tah ieu kuku rawul sulap jagongna karesep si Kasep ya mah Kasep ieu eta jeung si Neng deh sok ye jarajan heula atuh da ieu teh waktosna ka bujang seep pohara pemiarsanya kuno rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalamban sanjay dina tapak siluman bagian ke-14 cak urang tenden heula dihandelem sieum gesan sampeureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deung ke di bagian anu salajengna hatur nuhun kana perhatosanana anu parantos manco oge anu parantos ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki hatur nuhun pisan panginten sakitu heula nu kapihatur satecan aki amit mungkur sakedap bade ngabsen heula pemirsa anu tos hadir di bagian kamari mugi-mugi atuh sadayana oge rempeg deui haladir di bagian nu ayeuna aya sawe aya Kang Irfan Yudiana Garitea nu aya di Raja Mandala Cianjurnya atur nuhun ka Teteh Rokayah nu di Cianjur maka sami atur nuhun pisan duh meuni bareureum meceng nanya terus aya Kang Amin Aminuddin anu di Garut teh atur nuhun terus hadir selalu nyarangan akinya aya Kang Tajudin Pijit di palihan Sumedangna atur nuhun ya Jaura Pijit Sakti Jaura Peuseulnya atur nuhun Kang Asep Suherman di Bekasi amin ya robbal alamin atur nuhun pidoana oge dedeul duana Kang Agus Muklis di Bogor oge hatur nuhun Kang aya Langgoko Unite oge hatur nuhun Kang Dadan Suryana nya di Purwakarta teh hatur nuhun saterasna aya Kang Jaya Sumena hatur nuhun amin pidoana Kang Jaya anu nyarengan aki teras bari ngaduakeun nya Teh Yulina Belia anu piski sami-sami terus Kang Nang Nurholisna hadir hatur nuhun sami-sami Kang Mulya Muhammad di Cililin Ciamplas oge nya hatur nuhun aya Kang Dani Sujata di Bandung teh hatur nuhun Kang Yuyus Supriyatna oge nya nu teu boleh manco Kang Dedi Juhen di Garutna Manco Mania Sajati di Bandungna Kang Ade Sukarna Hijalak Sakti oge nya manco tras oge Kang Andri Bandar Sanal di Tajur mana Bogor pokok namanya Yang Well oge Kang Wawan Setiawan nya anu nuju di Uni Emirat Arab hatur nuhun pisan Kang Henen Philip nya di MS 13 Cibiru Kang Dedi Sulaiman oge teh hilapnya Kang Dede Sulaiman ieu nya Padidin Kang Etobri nya wilujeng wayah kieu hatur nuhun Anong oge Teteh Ustad Adilit hatur nuhun aya Mang Otong nya aduh ye murid bungsu anu nuju medar di palihan channel dongeng Mang Otong hatur nuhun Linda Imut Teh Linda Imutnya di Bandungna hatur nuhun oge Teteh Tami Maliha Kang Setia Budi si Jaura Kopi Sakti nya Teteh Maliha di Ciamis Intan Ramadan di Garut Kang Prabu Arjuna anu ngageugeuh ngabana sabon di palihan mana Banjarnya Kang Usomandri nya anu ngagaduhan Garut oge hatur nuhun pamirsa sadayana panginten sakitu heula nu kapihatur aki namit mungkur heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cagah hanca